Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, dalam Bandung HM Dadang Supriyatna disarengan ku Kapala DPUTRZ Zultakawa, Kapala DPMPTSP ngalaksanakan sawala sareng pangusaha Kabupaten Bandung, lumangsung di wewengkon Gedong Dinis Bupati Soreang Kabupaten Bandung, dina dinten Rebo ping 3 Agustus 2022. Dina sawala eta, saperkawis ngabahas kawijakan pamarentah puser kanggo ngajagi lahan sawah terlindung LSD atanapi sawah abadi kanggo nguatkeun pangan nasional kanggo pamarentah Kabupaten Bandung, widiti Kamentrian nu dipimaksat kanggo ngasahkeun rancangan peraturan daerah rencana tata ruang dan tata wilayah Raperda RT/RW nu enggal. Dina rohangan kagiatan eta dalam Bandung Dadang Supriyatna nalika ditepangan ku juru warta balabar kawat burinyai mitutur wireh maksad sareng tujuan dina sawala teh kumargi pamarentah Kabupaten Bandung ajek pancek dina nguatkeun katahanan pangan. Dina dinten ayeuna Rebo kaping 3 Agustus 2022 simkuring sareng reng-rengan tos ngulem para pengembang se Kabupaten Bandung anu ngeunaan dina LSD. Kunaon bet aya LSD karena memang pemerintah fokus bagaimana untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan karena Jawa Barat merupakan hiji lumbung kanggo ketahanan pangan. Nah, dan diharap dina kesempatan ieu bahwa akhirnya diulang para pengembang kena uninga bahwa pemerintah sekarang lagi berupaya mengupayakan supados tidak ada pihak anu dirugikan. Mudah-mudahan ini salah satu solusi kanggo terus ningkatkeun pambangunan di Kabupaten Bandung. Salajengna, dalam Bandung nuju juluk Kang DST ngembohan, tina hasil sawala sareng Ditjen Penataan Ruang Kamentrian ATR BPN, aya salisih dina legana lahan di wewengkon LSD di Kabupaten Bandung, numutkeun Kamentrian mah, dugi ka ngahontal 27.000 hektar LSD. Legana LSD Kabupaten Bandung Kiwari, ngahontal 17.000 hektar, samentawis aya 10.000 hektar nusanesna tos aya dina zona koneng, sareng nuju persiapan pangwangunan daerah, ku para pangusaha anu tos nyiapkeun pangwangunan usahana. Dalem Bandung miharep, dina 3 dinten kapayun, sadaya dokumen kapamilikan, tiasa saenggalna direngsekeun, supados dinten Senin Minggu payun, tiasa diuningakeun ka Kamentrian ATR BPN. Ieu diperyogikan kanggo ngasahkeun Raperda RT/RW enggal. Sakitu kapihatur, ti wewengkon Langit Gedong Dines Soreang Kabupaten Bandung, juru warta balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.